Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Qala ulama bi kitabihi bismillahirrahmanirrahim. Surutu takbiratul ihram sittata asyara antaqa halatal qiyami fil fardhi wa antakuna bil arabiyyati wa antakuna bil abdil jalalati wa bil abdi akbar. Para bapak miwah pemuda musami hadir, simpuling satajan raskeun kana ieu pangaosan rutin dipayun nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan dosa agung, dosa alit, dohir maupun batin. Mudah-mudahan sadayana kalesiang hapunten kasimkuling pangro timpal walar tegedah disuhunkeun deui. Mudah-mudahan dosa ulang sadayana wasilahna urang bari ngumpul dina tempat anu mulia ieu sejam milari ilmu. Mudah-mudahan sing aya dina pangampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadayana dugi kana malam Sabtu ayeuna nu diayakeun dina malam Sabtu ieu ngahaja pangaosan para pemuda. Naon sababna pangna pemuda harus tampil paling depan, sabab di surga moal aya kolot. Malaya kolot, di kolotna di surga diabkir. Malaya kolot kabeh pemuda. Jawab pertanyaan, meureunna dewek geus kolot moal ka surga, lain kitu. Sabab di surga nu kolot oge jadi ora di surga. Ceuk ini pernah naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hari ini ieu asup ka surga atawa moal? Ini wani nanya ka Rasulullah. Dijawab ku Rasul, moal. Iyana lamun budak ngora mah parawan nu nanyana digana. Kasih mukuring asup ka surga asal maneh daek ka dewek gitu berenang. Ya. Kusabab nu nanya ini dijawab ku Rasulullah moal. Eta nini teh pecinta Rasul. Banget mahabbah ka Rasulullah. Namun diparentahkeun ku Rasul kulini eta dilaksanakeun. Tapi ketika nini eta
nanyakeun ka Rasulullah nini asup ka surga jeung moalna, dijawab ku Rasul moal. Gereleng teu leweh, ari leweh nini teh irung nongtot, panon loba cileuhan, tuluy bibir ngamai, pantes leweh nini manya. Kegerelengan bari nyingsat anrok, leheung lamun matak pikabitaeun. Dari ngeskolot mah pikabitaeun singsiat oge. Matak terus terang ieu mah para bapak, lamun aya nini hek ka pasar make legi paling sebal sim kuring mah. Wegah heulaanan, keun heulaanan para bapak jeung para pemuda mah eta mah nya. Ieu mah sim kuring we. Oh berarti kitu mah ustaz sok resep ningali anu lejing tapi ngora resep. Cirina normal. Mun pemuda teresep kanu kitu henteu normal ngaranna. Anu akhirna eta nini ditaros ku Siti Fatimah sareng ku Siti Khadijah. Nini kunaon make leweh gegerelengan model kieu. Ceuk eta nini Fatimah, nini teh naros karama anjeun. Narosna sakieu nini asup ka surga atawa moal, dijawab ku rama anjeun moal. Kuih deui Siti Fatimah teh ka Rasulullah, ya Rasulullah, geuninganan si nini pangna cerik teh disebutkeun moal ka surga, lain bejakeun ka nini. Di surga moal aya nini oge di surga mah jadi wedadari moal deui. Jeung moal aya rana di surga mah para bapak. Moal balatakos ayeuna. Kurang laku lana teh make TikTok geuninganan asup kana YouTube. Eta jelema teh laku unggul teh. Telaku awewe saking ku telakuna diasupkeun kana TikTok kual geol teu pada rugo. Meureuna sok ningali kitu ningali da boga HP. Ningali bahkan dina grup mah sok aya nu ngirim. Ngan eueuh sote dina grup ngopi. Eueuh rada balalager ting eraeun ting naon. Padahal beuki kabeh. Anu akhirna eta sinini dipanggil ku Siti Fatimah, ras ownerna diangguan ku angguan anu sae. Ownerna digantos, nini di surga moal aya nini kitu maksadna Rasulullah mah. Matak di surga moal aya aki nu aya budak ngora wungkul di surga. Budak ngora wungkul di surga. Nah budak ngora ayeuna lain. Sabab ngora di surga mah moal loba seperti ayeuna. Da budak ngora ayeuna mah umur 30 tahun teh jiga geus 60 diana teh. Kuis kaluar da mikiran teu laku teh meureunna. Da ditanya ku sim kuring yang teneng resep budak ngora, resep pakolot abdi macana. Berarti budak ngora teu laku ya. Eleh sip, eleh pelet dijana. Ta ieu teh pertama anu asup ka surga teh budak ngora. Sabab di surga tempatna nu ngarora. Bahkan di surga teh disiapkeun ku Allah keur lalaki disiapkeun nupang pakir-pakirna 70 wedadari nupang pakir-pakirna. Bari wedadari mah teu aya head teu kos awewe dunya tuh barudak.
teu aya bau seungit teh salilana we dada di surga nya iraha atuh ka surgana engke ari maot malik ke pertanyaan hayang asup ka surga atau henteu hayang maot atau henteu ai ka surga hayang maot rada wegah meusan naon sababna sabab maot mah geus dipatok ku Allah umur sekian tahun jalma itu patokanana bakal maot bahkan ka dunia mapan euri kitu tah ka kuburna teh heula aya anu kitu rupa-rupanya tah aya nu geus kolot budakna mararaot padahal lamun ningali umur mah mending keneh kolotna heula nya daripada jeung budakna nya ari masalah umur mah urusan Allah masalah umur urusan Allah kembali ka urang di mana orang ingat karena umur urusan Allah, orang oge diurus ku Allah. Cing mal kaharti, lamun seuk di pikiran ku otak urang, teu aya keimanan urang, ayana urang kaharti teu di dunia ieu. Teu kaharti. Urang teh aya kieu we. Da perasaan teh asa aya urang teh. Aya ujug-ujug aya we. Lamun dipikir ku urang, otak urang, karena urang teh dibere otak, keur mikir maksudna, keur tapakur otak teh. Lamun sok dipikir ayana urang di alam dunia, ku ayana urang moal kapikir. Itu rahasia kekuasaan Allah, kudrat iradah Allah, kudrat Allah. Pamasti Gusti Allah kekuasaan Allah. Coba ayeuna para bapak aya urang mata kelamun apal kana diri apal ka Allah nya eta we heula apal kana diri urang apal ka Allah urang teu apal kana diri wallahu alam gitu Gusti Allah contohna urang aya di dieu ya di nyalampet kaharti teu aya di nyalampet ujug-ujug aya di nyalampet demal kaharti di pikiran mun bener urang ngarti sok ayana urang ti iraha geura ieu mun urang umur 30 tahun berarti sabaraha tahunnya ayana teh ayana urang ti iraha jeung urang rek eueuh iraha kudu kitu mikir teh aya urang iraha urang rek eueuh iraha ulah mikirkeun aya wungkul tapi pikir ku urang eueuhna naon sababna sabab urang mah pana wayang urang mah digoyangkeun goyang ku dalang teh tuluy di kumaha-kumaha oge kumaha dalang diayakeun ku Allah dieuweuhkeun oge ku Allah anu berkaitan jeung maot teh dieuweuhkeun ku Allah da perasaan urang komo keur ngora keneh mah asa rek aya salilana perasaan dia mah teu munafik simkuring perasaan gitu asa rek aya we lamun batur nu maot teh dia teh ngobrol jeung urang dina telepon padahal manehanana keur diincer ku malakal maut beres yang ngobrolkeun eta paeh sia sakadang deui oge aya kitu tah apeng teh paeh dia teh ngobrolkeun nu paeh jelema eta teh eta nu ngobrolkeun nu paeh diincer deui ku malakal maut ningali 5 menit beres nelpon paeh deui mantap urang mah ngomongkeun paeh jelema eta geus we nu ngomongkeun nu teu ngomongkeun paeh oge bakal paeh mah kabeh oge kudu kumaha tuh meme paeh ngadenge supaya urang kumaha carana ketika urang paeh urang teh bahagia kitu diayakeun we mingguan ieu teh istirahat sejenak memeh maot ngayakeun mingguan ieu teh modal kieu teh bari nyaneut bari ngarokok lah ngeunah heula pokona mingguan mah ganjaran meunang sanajan ilmu menang gitunya sanajan bari ngan kacek
lamun beda-beda untuk menang kabeh, untuk menang kabeh, untuk menang full kabeh gitu maksud nama. Aya nu keur mingwan teh ngaregepkeun bari teu nanaon, tah eta mah ganjaranana full. Lamun 100 teh mah 100. Aya nu keur mingwan teh ngobrol, ngarokok, ngopi, teu ngadengekeun 50% lumayan. Aya deui nu nunutanna ngelengut kitu. Teu ngadengekeun, teu ngarokok, teu ngopi, dasare manehna 25% nu kitu. Moal sarua ganjaranana. Taya mah ya ibaratna urang istirahat supaya urang nginget-nginget kemae tong kudu diinget-inget maot kumaha maot teh henteu da maot mah pasti kabeh oge moal make henteu sadayana oge barang anu pasti mah kemae tong diarep harap matak memeh ngarep-ngarep tong diarep-harap iraha urang datang nama entong ora aya mingguan kitu lah emian mingguan riungan jeung batur babarengan eta ulah ngarep-ngarep kana maot. Tah para bapak, para pemuda, ieu dina mingonan supaya urang kengi ilmu sanajan salit sim kuring bade ngadawuhkeun pidawuh ulama nu aya dina ieu kitab. Nyaeta nu aya kaitanana jeung salat. Karana daya salat teh urang mah nya diajar salat. Pidawuh ulama surutu takbiratul ihrami. Syarat takbiratul ihram. Ari pirang-pirang syarat takbiratul ihram eta sittata asyara sadayana aya 16. Ari takbir teh takbir Allahu Akbar. Ari ihram nu ngaharamkeun. Ngan kacek dina salat mah takbir teh aya 2. Kare barudak. Dina salat takbir teh aya 2. Hiji takbiratul ihram, kadua takbir intiqal. Itu hiji takbiratul ihram. Kadua takbir intiqal. Ari takbiratul ihram takbir nu mimiti dina salat. Tah eta ngaranna takbiratul Allahu Akbar. Tah eta takbir nu mimiti disebut takbiratul ihram. Salian takbir nu eta dina salat disebut takbir intiqal. Kadaya. Jadi 2. Si ingat tuh orang, oh takbiratul ihram dina salat jeung takbir intiqal. Bisi anu nanya, ari pemuda di karupanak sok mingguan kan tenan. Tiap malam Sabtu cing ari takbir dina salat sabaraha hiji duka ulah kitu ngerakeun. Aya 2, hiji takbiratul ihram, kadua takbir intiqal. Ari takbiratul ihram mah takbir nu kahiji. Ngaran takbir ari takbir mah loba eta oge takbir lebaran, beragung, lebaran puasa Allahu Akbar Allah. Takbir kene eta oge. Sabab ucapna Allahu Akbar. Lebaran puasa Allahu Akbar terus adan Allahu Akbar takbir. Bahkan lamun urang menang kakeung jeung menang karuwas oge eta urang sok ngucapkeun takbir. Lamun demo geuning lamun demo Allahu Akbar. Allah kitu acung-acungan. Allahu Akbar supaya BBM naik takbir didinya. Allahu Akbar. Takbir kekaleuhan oge. Tetep beda ari nurunukeun BBM lain takbir. Allahu Akbar takbir. Ketika urang menang karuwas oge sok takbir. Sok lamun urang keur sare, para bapak. Keur sare jolel ini nu badan 8,5 weta.
8,5 badag eta cicing dina bangunan anu tembok da paur atuh 3-4 keluar manya 3-4 keluar wah buru-buru jeung dina karuas kitu mah boro-boro inget ka pamajikan boro-boro inget ka anak berenang ibaratna urang fazaul akbar dina poe kiamah boro-boro inget ka anak boro-boro inget ka pamajikan melaan awak sorangan we da sieun karuntuhan ku bangunan sieun katinihan ku bangunan ketika aya lini teh buru-buru urang keluar pangheulana nya gogoroana ka pamajikan mah atawa kita budak bawa aja nak dia bawa maksudnya sieun meureunang sieun pamajikanana teu makana naon maka samping beurana samping diporosotkeun dijingjing bari maca Allahu Akbar kaluat teu eling saking kureuwas kulini dina teu eling naoge baca Allahu Akbar jadi ganjaran tadina takbiratul ihram mah ieu aya syaratna dina salat aya 2 takbir hiji takbiratul ihram kadua takbir ihram apa dina keur salat teh para pemuda khususna ya wasiat we da sim kuring we rek maot kitu sugan we di mana maot teh anu nyempil aya nu nyempil we oh pernah Ustad Badi teh mamatahan pernah gitu tah dina waktu takbiratul ihram sempilkeun ku urang niat dina hate lamun eueuh niat dina hate keur salat sanajan takbiratul ihramna medok teu jadi para bapak salatna kusabab ulah teu jadi sempilkeun ketika ngucapkeun Allahu Akbar takbir nu kahiji nu disebut takbiratul ihram teh wayahna niat salat kudu disempilkeun dina niat abdi salat fardu duhur niat abdi salat fardu asar di dieu teh di dieu kade ieu mah karasa kusim kuring lamun ngucapkeun niat dina hate bibir ngucapkeun Allahu Akbar tapi hate eta ku hesena ngucapkeun niat abdi salat fardu duhur niat abdi salat fardu asar niat abdi salat fardu maghrib eta ngucapkeun eta dina hate teh hese karasa kusim kuring matak mihape ketika urang salat niat mah wayahna kudu disempilkeun dina hate kajeng ting panyangkeun Allahna Allahu Akbar can beunang mah hate panyangkeun lamun lapar Allah teu naon ngan teu meunang manyangkeun ba dina akbar teu meunang Allahu Akbar teu meunang kitu mah Allahu Akbar teu meunang sabab engke matak ngarobah kana makna ngarobah kana harti ay akbar jamat tina kabarun ay kabarun teh bedug teh nya seperti ieu tah bedug geuningan peranti duladnya bedug berarti lamun Allahu Akbar hek dipanjang Allahu Akbar Allah teh pirang-pirang bedug nya kitu hatina lamun dipanyangkeun bakna kajeng teuing dipanjangkeun lam lapan Allah keur netepkeun niat dina hate di mana geus tetep niat dina hate keur salat jadi tak salat jadi salat nah sababna niat abdi salat fardu duhur fardu karena Allah eta wayahna para bapak mingguan ieu mah nan pulas disebutna mingguan ieu pulas nyieun sedekah pulas mingguan pupulasan supaya pantes tuluy ayeuna kerja bakti pulas tuluy nyieun kalusan pokona pulas sungkur tapi aya anu paling istimewa salian ti pulas adalah salat
urang polesan unggul tah ulah nepi ka polesna alus tapi eta ropoh ulah nepi kitu. Ketika takbiratul ihram wayahna niat salat naon wae duhur asar maghrib isya wayahna kudu disempilkeun dina hate kajeng teuing panyangkeun lamna lafaz Allah tah niat dina hate wa akbar niat abdi salat fardu duhur niat abdi salat fardu asar tah dina hate eta waktu takbiratul ihram takbir nu kahiji ari harti takbiratul ihram masa kieu Pak takbir ari ihram nu ngaharamkeun ihram teh ngaharamkeun naon kanu halal jadi ihram teh ngaharamkeun kanu halal cara cai ieu tah ieu teh halal diinum oge halal bismillah halal tapi ketika sholat begitu Allahu Akbar teu meunang nginum bala-bala halal tapi ketika sholat subuh urang aya sesa urut mingguan bala-bala terus dicapluk urang teu nyahoan imam teu nyahoan babaturan teu nyahoan jayem we ku urang teh keur sujud teh contohna gitu mangka eta bala-bala teh disebutna jadi haram padahal halal bala-bala maksudna haram di dinya teh ngabatalkeun kana salat gitu maksudna jadi haram we berang dahar ai salat ai berang dahar keur salat mah gitu haram ieu mah lain batur simkuring baheula keur leutik jajan es bonbon da teu nyahoan ieu imam teu nyahoan nya lamun nyahoan pun bapa mah beureunan dicarekan da teu nyahoan da di tukang ngalomes bonbon da mal nyahoan bapa aja teh keur sujud teh garayem es bonbon es bonbon halal tapi ketika urang keur salat eta es bonbon jadi haram disebut takbiratul ihram teh model kitu nu halal teh jadi haram ketika urang keur salat aya deui takbir intiqal mah hartina pinah atawa ngalih disebutna takbir intiqal takbir ngalih disebutna ngalih tina rukun kana rukun nangtung beres nangtung terus ruku Allah takbir kan eta Allah sarua jeung takbiratul Allahu akbar sabenerna mah kudu dina hate teh niat kieu niat ruku abdi mung ka Gusti coba para bapak ya kiranya jadi urang ngapetakeun Allahu akbar niat dina hate Allahu akbar ta ieu sing lempeng ieu mah masalah ngangkatkeun pandangan ieu mah angkat masalah pandangan ieu sunat hukumna sun artina lain wajib tapi nu wajibna mah ngucapkeun Allahu akbar jeung niatna dina hate matang aya anu waktu takbiratul ihram teh aya nu kieu Allahu akbar aya urang-urang aya nu kieu Allahu akbar kieu aya kieu we kieu aya Allah aya nu kieu Allahu akbar dia tah Allahu akbar jadi kana kanyut teh dia anu kieu nunggu kana kanyut aya kana kieu tah lain ka dieu ieu mah kana hate maksudna kana hate ieu mah lain kana bujal jadi eta hate urang maksudna ngeukepan iman urang supaya ulah eueuh dina waktu keur salat tetep urang kena iman urang tuh hate urangnya tah eta mah rupa-rupa aya nu diangkatkeun aya nu henteu ulah mata kriweuh naon sababna sabab eta sun ulah nyebutkeun wah eta mah cenah aliran sesat cenah bola can nyaho mah ulah bisi kumaha jadi fitnah kumaha lamun can nyaho mah ulah waka jadi fitnah ari tah aya nu ngangkat yang kieu aya nu henteu teu naon eta mah
Dadina waktu takbiratul tinggali kira para bapak. Teu sarua teu nganggatkeun. Begitu Allahu Akbar aya nu silat. Ka dieu bangkari meureunna kari lamun kos bautara almarhum mah karinya Allahu Akbar silat eta mah aya nu kieu langsung. Oh, aya. Rupa-rupa aya nu kieu Allahu Akbar. Ingat kana nang gebrana meureun eta mah. Kitu mah. Rupa kemae eta mah anu penting ucapan Allahu Akbar na urang kudu pasehat natepkeun niat salatna dina hate kudu pas eta nu matageun Allah panjangkeun helamna akbar ta Allahu Akbar niat abdi salat fardu isya 4 rakaat makmum karana Allah eta teh natepkeun eta teh sok ajarkeun kurang ajar diajar we diajar dah hese karasa kusum hese nyapanya hese itu teh entak sim kuring bawah teh lain naon supaya sugan we eta anu nulungan teh buat natepkeun niat dina salat buat teu apal nya mana we anu nulungan tah payahna dina teh aya takbir intiqal mah pode bieu teh erek metakeun takbir intiqal aya takbir intiqal mah pinah tina rukun kana apa tos nangtung kieu Allahu Akbar tah ta ieu disebutna takbir Allahu Akbar teh Allahu Akbar takbir sarua jeung takbiratul disebutna takbir intiqal Allahu Akbar teh kuduna ketika urang ruku teh niatan dina hate urang ruku abdi mung ka Gusti taya kasasaha ruku abdi mung ka Gusti jadi dina ruku lamun dikitukeun dina ruku ingat teh ka Gusti tuluy aya kita sujud Allahu Akbar sujud abdi mung ka Gusti baca kurang subhana rabbiyal a'la wa subhana teh maha suci al a'la nu maha luhur jadi ketika urang kahanap berarti Allah anu maha artina urang teh aya naonan ketika urang diadekeun urang kana taneuh asal urang tina taneuh kitu ingat adab tarang teh kana taneuh berarti Gusti abdi teh dibalikeun ku Gusti engke ning akhir bakal dibalikeun kana taneuh moal salawasna leuleumpangna dina taneuh matak ieu adekeun kana taneuh tak lamun nguburkeun kuring mah tarang nguburkeun aya nu pesen mah kitu ngan ulah parasan kabeh dah sieun deh kalau bola teuing mah ieu tah anu pesan mah tarang nguburkeun matak ieuna kulit ieu kudu diadekeun kana taneuh supaya ada maksudna maneh teh tina taneuh balik kana dalam pikir kieu mah dah heueuh atuh tina taneuh lempang di luhureun taneuh dibalikeun deui ku Allah kana taneuh jeung eta waktu dibalikeun kana taneuh pugung geus maot dipuntel di ku boe geus dibuntel ku boe besi lesot boehna di talian 5 geunianan di talian 5 rup di dinya tutup ku padung sorangan diantepkeun nu asana ragam kieu teh geunah kana kieu rageman atuh cenah cek pemuda teh urang bareng engke dikubur wah loba-loba teuing bisi ngobrol gitu nah ieu tah lamun dipikir kieu para bapak pikir ditutup ku padung mun ditutup ku padung kurang keneh ya besi muka ieu padungna ke adug-adugan ditutup deui ku taneuh ngah ditutup ku taneuh geus rapih dipucunghulkeun dalam ngalauk gitu besi dikitukeun jadi mucunghul ka luhur ditemok eta kurang kumaha nya keur mah hah begeripuh we lamun seug dipikir kieu mah tapi ari masalah maot mah kumaha bagja jeung henteu na para bapak bagja meureunnan geunah dia kubur teh daripada di dunia mah geunah keneh dikubur anu kitu urang hirup di dunia geunah cek urang padahal dunia ieu tempatna kariweuh tempatna kasusah
ketika orang dibagiakeun ku Allah di jero kubur dibanding-banding ngeunah keneh di jero kubur daripada di nun nu kitu. Ya ulah selalu mikir orang, kumaha dewek lamun paeh. Jeung pana aya jelema deka kajeng ting paeh, bro kumaha paeh teh. Bro kumaha paeh teh? Ripuh kaituna. Tapi keur umat Rasul mah aya paseuna, aya beresna karipuh teh. Keur umat Rasul asal aya syahadatan, asal aya iman dina hatena, sanajan balokot ku dosa oge bakal diangkat ku Allah ka surga Allah. Mudah-mudahan nya urangnya. Mudah-mudahan tah aya aya jelema teh anu kieu di ngomongna teh. Urang mah geus imah teuing mah dosa kaitu ka dieu. Padahal hampura Allah mah leuwih ti kitu. Teuing kumaha nasib urang mah ketika mau teh jigana disiksa we. Dan mudah-mudahan begitu ditajong ku malaikat lepas cenah rek ka neraka teh jeung ka surga gitu. Saking ku putus asa anak padahal ulah putus asa. Sanajan bolokot urang ku dosa tetap Allah maha hampura. Allah maha ngampura. Karena dosa urang teh kudu dan saeutik ayeuna. Waktu ngaji kieu saeutik, amun sekian teh saeutik. Tiap malam Sabtu teh eueuh tah dosa urang teh. Dosa urang teh. Ayeuna dosa urang bersihna ku 7 Sabtu tuluy-tuluyan. Bersih. Eueuh dosaan. Anu kacek dina waktu Ahad Senin Salasana sok nyeun dosa deui sebelna teh eta. Jadi teu bersih. Tapi leuheung kana kitu daripada tuluy ya berdosa dibersihan henteu kitu. Tah itu. Tah ieu waktu dina takbir dina salat teh para bapak, para pemuda aya hiji takbiratul, kadua takbir intikal. Tah sakitu eta bayang-bayang teh. Hasil naon malam Sabtu teh jeung takbir intikal. Kirang sareng laku ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton subscribe, like and share.